Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda gitu mamanawian bahan katampi. Simkuring gaduh carios gaduh dongeng gitu nya. Dina carios dina judul Dendam Kabawapati dina bagian kedua. Mangga mitra urang kawitan wae supados teu nyanggolong teuing kana waktos. Urang kawitan wae bismillahirrahmanirrahim. Mangga kabaraya ka mitra ka dulu sadayana maranco manco mangga. Kamari teh dugikeun ka nu kakantun kamari barade milarian nyinengsi Pak RT nu panggeulana datang. Urang uihan heula sakedik. Torok tok ditihtirkeun kohkol ku Bah Dodo. Atuh juljol jalma daratang nu panggeulana RT. Aya naon ieu teh Pak? Aya naon? Geus lako kohkol wayah kieu aya naon? Dia RT si Nyai reul ti tadi ti 4:30 kacai ka Cibuni umah wadah da itu indungna lain anteur geus buri teh nyaho sok aya nanaon paraur tah palabah caringin abah mah teu sato bisi aya jalma nu ngaroga hala atawa naon keur mah anak abah hiji-hiji jaba parawan indungna we teu boga oteuk nya uteuk. Hayu aduh kumpulkan kabeh cik minta Surya kabeh berejaan urang teangan bisa kumaha onam sadiakeun obor. Pok Pak RT Juma nitah ka anu araya. Siap Kang lah ku abi milarian urang ieu naon obor ayalah urang ieu we nyeun heula ka Damolila. Pok Surya tetanggana keneh nya. Bral atuh nyarieun duaan Surya jeung Udin nyarieun obor. Tepung silila mitra juljol mawa obor cekes ku ganawasi cenah. Ku bensin we gitulah nya ayeuna mah. Dihurungkeun bray caang atuh Mariang. Mana? Kalieu sageuleuh. Kuring leungeangan si Nyai. Tungguan ieu mah. Bisa aya nganaon. Nya keun kuring ngadaguan we di imah. Da tuh bapi kumaha ya teh meuni mitra tetalangke deui Bah Dodo jeung RT Juma sapakara para kanca bral Mariang ngajugjug jalan ka Cibuni teu ka wahangan Cibuni unggal rungkun unggal anu pararoek di carangan bagikeun jelema ulah ngariung teu puguh kieu sok duaan ieu sabaraha urang 8 Kang tembal nu ti tukang sok geus bagi 4 duaan obor marawal
rek 2 hiji ewang pek teh penting bisa caang pokokna mah ulah aya nu kaliwat papai ti dieu keneh nepikeun ka sisi Cibuni pok RT marentah ka rahayat heuh ka warga kitu nya aya rahayat mah raja rahayat pantes kawargana marentah sangkan tatan-tatan urang neangan nyinengsi soalna geus rek bedug magrib malahan mah geus aya hawar-hawar ti anggang mah geus aya nu adan obor heuda di pelemuran teh pan hararieum matak make obor oge da sidi geus pararoe sangkan atra cenah sok sawareh bagi ke belah ditu pokona mah papai ieu jalan kenca katuhu dibagikeun bagi 4 dua grup kejeun abah jeung kajeun abah jeung kuring bah ka abah Dodo nya abah mah nuturkeun bae kumaha RT we bral atuh mitra kabeh di teangan nu ngalunrungkan rungkun nu nyoren bedog mah disabetan naon besi nu ngahalangan naon tuluy mitra teu kakocapkeun geus rek deukeut ka tangga caringin anu liuh anu gede ningali pabalatak wawadahan pabalatak jeung emer diguling heuh ngaguling pabalatak weh urut yeuh jeung aya samping dina deukeut akar caringin anu nyampai ieu jiga nama rarata nama ieu RT Juma ngari bener pisan wawadahan nu abah jeung ieu bener samping si Nyai ieu jika RT kumaha sok tang kebelah kanan kebelah kinsa katuhu kajeun kuring ieu nuturkeun ieu tuluy mitra darada geueuman eta teh caringin teh loba nu kabejakeun sok aya kunti cenah di dinya mitra duka nu kumaha kunti teh nya cenah gitu sok aya nu ieu tuluy si abah duaan jeung RT Juma jeung si abah tuluy nya ieu samping dicokot ku si abah dikekeuweuk da sidik samping anakna samping sarung gitu nya tuluy si abah nanya ka RT kumaha juayeuna RT ieu teh hayu bah urang teang ieu papai keun bae ieu rada rungkun rada remet ieu ku jemet remet ku ieu ku eurih ieu bala pisan ieu tukangan caringin teh ieu bisi ke belah dieu ieu karetegna geus alus hate instingnya mitra naluri si RT Juma geus alus instingna geus boga pikiran pasti ke belah dinya ieu soalna ningali sarung aya sarung samping aya di dinya kuliwat tuluy ka dinya nguliwat duaan tuluy papai ari pek teh bral teh ningali astagfirullah lagi milu si Nyai RT si abah Dodo nu pangheula ningali mana bah itu astagfirullahaladzim RT kaheula sok bah abah heula teh heula tutupan heula eta awakna bunian heula mitra teu talangke si abah Dodo bari jeung geus teu kuat teu karasa cimata mah da sidik ningali anak di roga hala batur di gadabah pang nama awak bulucun eueuh nu nyangsang hiji oge ditutupan kabeneran untung aya samping anu manehna ti kait teh ditutupan weh sameme dieukeun teh dipakekeun weh diguling dipakekeun
Tekung Silila RT Juma Marenta. Oi Surya. Oh, iya baik dia abi mah. Ke dia mau cai oi. Turun sa urang sa sawareh nyokot cai di luwi di wahanga. Tah kanu emer tah daya emer. Tegung Silila mitra teu talangke gitunya bertek turun. Tegung Silila datang. Nya si nyai teh disibeungetan terus dikecelakaan cai kanu bahamna disibeungetan tuluy dipok-prokan mun meunanana dirarancet Tegung Silila kulisik hudang berkah mitra henteu katutuluyan. Abah, hampura abdi Abah. Abi aya nu ngaroga hala. Jeung aya nu ngadabah gabrug atuh mitra si nyai si Nengsi nyanyi Nengsi ka Abah Dodo ngagabrug da ari kabaya nama ngabolek lak wungkul diberewekeun hareupna wungkul jeung kutang eta mah bisa keneh katutupan samping sarung geus dipakekeun ku si Abah gabrug teh nyuuh ceurik getih ngalemereh dina pingping sampekeun kanu bitis teh dilapan ku si Abah. Nyai nepikeun ka kieu nasib anjeun cing sabar lain laki aduh cik saha apa itu di mana adi nyai ieu nu ngaroga hagal teh nu markosa nyai teh Abah geus teu kuat ya nyai hayang ceurik ngagugu nyai Abah boro-boro ka ninggal jalmina lamun dedegan mah jaranggung gede nu hiji jangkung gede nu hiji jangkung leutik ngan ditararegos Abah nu hiji mah bawa kawasna geus rada umuran lamun nu hiji mah rada ngora keneh bah kumaha nasib abi geus tong loba jadi pikiran ayeuna mah buru sok beresan parabot pangmeresankeun barudak parabotna kabehanana hayu urang balik kapanggih geus urang sawalakeun di imah we tong dileuweung kieu ayo tong dinu hara-haraeun kieu bisi lamah-lamah ayana naon di paraur mitra RT Juma nyieun keputusan nyieun ieu kitu nya sangkan nameh teu lila teuing di dinya sangkan nameh teu lila teuing di dinya ayo urang bereskeun cenah di lemur mitra bring atuh si Nyai Nengsi pada mayang da teu kuateun lempang pada mayang pada ngagotong antogna nepi ka lemur geus nepi ka lemur teh diburu ku Ma Ijah ku Nini Ijah euda di lemur eta aya nu nyebut Nini aya nu nyebut Ma lamun nama da sok marajian si Ma Ijah teh pagaweana teh gitu atuh si Ma Ijah tekung muru itunya ningali abringan obor hurung jeung caangna obor muru setengah ngagajleng di golodong kumaha Abah aya naon dieu teh kumaha aya si Nyai teh aya si Nyai mah ieu ngan kieu we karunya jadi nasibna cing deger heula bah ulah waka dicengcerikan wae jadi riweuh jadi gempeur ka kuring ceuk RT Juma Surya nya kumaha Pak RT geroan tua kampung lebe cenah ka dari ieu mangga Pak
Tegung silila mitra detalangke Surya dititah ku palebe ku PRT tita nyusul lebe jeung tua kampung sena daratang ka imahna Abah Dodo. Cik kumaha ieu teh caritana abahna? Nya ieu aduh da teu kuat abah nyaritakeunana. Cik RT pangjelaskeun ku RT. Kieu ma si Nyai teh nu ngadoga hala jeung nu ngagadabah kana kahormatanana ieu teh degetih ge balauboran tina laranganana jeung teu ieu naon teh teu eling ngan untungna teh kaburu sadar dibere cai heuh di rarancetan alhamdulillah teu lila. Tegung silila mitra Juljo lebe jeung tua kampung lebe Daud jeung tua kampung Karim lebe jeung tua kampung ge tetep nginduk nama KRT malahan mah RT Juma teh di dinya mah tita jadi kuwu tita jadi tua kampung ngan manehna mah mung kuring mah maneh nama niatna sok we urang babarengan we ngurus lembur ngajaga lemur cenah kitu bae kuring mah teu butuh jabatan da eta ge di RT teh asal nama bungeun ku sabab lila kalilaan mahnya jadi we nelah teh nelah ku batur gitu lain manehna hayang jadi RT jadi we RT ayeuna mah geus dieukeun. Aya naon ieu teh RT? Pok lebe Daud nanya ka RT Juma. Kieu bah ieu aya nu ngaroga hala nyineng sih malahan mah aya nu ngagadabah markosa kahormatanana. Aduh bu astagfirullahaladzim. Nah beki jadina Cek tua kampung Karim atas salah kumaha ieu teh mimitina kumaha ari nyaho mimitina mah ku kuring di halangan atuh sidik teh nyaho mimitina nu puguh mah sidik geus kieu we barabat dijelaskeun perkara anu geus kajadian ari mimiti jeung awalna mah da sidik nu nyahoeun ngan kajadian ti pangihna wungkul nepikeun ka harita. Barabat dijelaskeun go RT Juma ka sararea ka lebe ka tua kampung atuh harungut-ungutan we nu sararea teh. Abah abi teh asa ningali aya nu ngalumruk di gigireun abi teh tadi teh belah kenca teuing naon cik pangteangkeun heula atuh kusaha sugan bisa jadi bukti. Ai kumaha kitu nyi aya naon temal terjuma Nya jika aya baju atau teh jika kain teuing naon atuh. Surya kadeu Surya Kumaha Pak RT? kadeu maneh ajak si Udin. Nya mangga sareng abdi wae Pak RT. Surya. Oh jik duaan mawa obor dua mau bedog gade.
teang ka deket tangka caringin anu tukang tahu nu tadi cenah mah aya nu ngalumruk teuing baju teuing naon sugan atuh bisa jadi bukti jeung bisa jadi pegangan orang jangan nalungtikna ka hareupna temal Pak RT Juma tegas RT Juma mah kumis baplang jangkung badag teu weleh kabeh gimil da ruruntuk jawara malahan mah rajana begal asalna teh RT Juma teh ngan manehna geus babalik pikir geus insaf ieu mun ceuk zaman ayeuna mah hijrah cenah mitra ku zaman ayeuna mah geus insaf malahan mah ngagugulukeunna ge kanu kahadean gimir kabeh lamun diajak boh dititah boh dibewarakeun ayana naon teh tara talangke nu pangaruh gedena pangaruhna mah RT Juma di kampung Cinangka teh atuh mitra teu kakoca teu di ieu teu talangke hari ini duaan si Surya jeung Udin muru ka tanggal caringin anu tempat kejadian perkara TKP yang zaman ayeuna namanya ada teh cenah mah aya nu ngalumruk teuing baju teuing sarung kocapkeun teu kakocapkeun di jalanan nepi ka tanggal caringin Rutra treret ka ditu ka dieu dinu dituju teh ku Surya teh ka pas nu dipanggihkeunna si Neng Sih di dinya efek teh bener aya nu ngalumruk baju kampret hideung ngalumruk aya oh ieu meureun euy geus ya ieu cik tingali bisa aya naon deui naon naon ayo balik lah sieun aing keung di dieu mah tuh si aing meringkak bulu punuk ujuk si Udin berangan si Udin mah kapaksa we daek sote ditita ku RT Juma geus kitu teu talangke bereretak pacing lalumpat obor ge setengah lep-lepan jiga nu rek pareum ngajauhan eta tanggal caringin berkah salamet eueuna naon nepi ka imah Bah Dodo ngaso heula mitra teu kakocapkeun di jalanan nepi ka imah Bah Dodo Surya jeung Udin Surya terus uluk salam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam asup saha nyabi Surya kumaha hasil aya naon menang naon masa nanti tadi ukeula tuh abi teh Pak RT hoi poho diuk geuleuh sok diuk tang inum heula jiga nu cara apa maneh lalumpat sia sieun nya eueung apa meureun di dinya sok aya kuntilanak cenah jeung sundal bolong sendal bolong nu puguh manya mitra ambura urang teraskeun sok atuh geura dari diuk tang inum heula naon menang pamanggih maneh naon di ditu Jog RT Juma nanya ka Surya ku siwal atuh ngaluarkeun dina jero cangkeng da diselapkeun dina jero dina cangkeng ku siwal baju kampret kaluhurna warna hideung ngan aya tandaan samodel gambar bintang gitu bintang tapi leutik beureum warnana teh ngan sakitu cirina teh wah ieu mah buktinya da bener pasti ieu begal-begal anu osok ngabegal
baheula kalemur ieu sajan kuring jadi RT. Nah, aku mah gitu apa yang RT? Tema pok palebe nanya apa kuring mah kanu tanda ieu mah baladna si Murka, anak buahna si Murka, golongan si Murka ieu mah teuing jeung saha nama ieu tandana ieu ti baheula kuring apal. Mitra atuh kabeh cing rarenghap jeung cing raranyug bawa eta teh nu ngaroga hala jeung ngagadabah nyi Nengsih teh saeueuh deui antara rombongan si Bah Murka. Keun kukuring teruntik isukan urang sawalakeun antong isukan pada isa we ulah diisuk-isuk besi kaburu baleui lah. Keun kukuring dijarorag ke tempatna nyaho kuring. Mitra da sidi urut ruruntuk jawara atuh RT Juma apal selah-selahna. Oh, syukur atuh jang RT. Ari kitu mah nya gitulah dah percaya ka RT mah nempas lebih keur ngomong teh tua kampung sieun teu kaajakan gitunya. nya atuh jang RT abah mah nyerenkeun we mencap duyung ka ujang RT ka Jang Juma da eueuh deui Pai Gunung Panangeuhan di Cinangka mah ari lain Jang RT mah da ngeusubung bangsat terampog ayana ujang di dieu. Tulungan we atuh kumaha carana sangkan si Nyai teh aya anu bertanggung jawab dina kalakuanana. Gua kukuring nu kitu mah. Keun bae Nyai jeung sabar nu geus mah geus da moal bisana naon deui. Cing sabar ka sararea ka Maijah boh ka Abah Dodo. Keun kuring ge da moal cicingeun sebagai aparat dipercaya ku sababaraha jadi RT teh kudu aya gunana. Waktuna kuring turun gunung deui kirana kieu carana mah. Mitra RT Juma geus apal kanu lambang eta ciri khas lamun barang garawe ditararagos goromolan lain goromolan bangsat penjahat kitu begal eta teh. Mun di gararawe marake taragos lamun dina punukna teh dina punuk baju kampretna teh sok aya tana bentang leutik beureum ciri khas sangkan teu pahiri-hiri ujung begal-begal sejer. Keun we lah geus kitu mah ayeuna mah cing salabar sok anu ieu arek ngaremitan di dieu baturan heula si Abah sangkan jeung si Nyai sangkan teu ieu sok we ubaran si Nyai gerowan bere ubar mak da mah leuwih apal kanu kitu da paraji. Nya keun kumaha diurus si Nyai mah eukeurna cai ieu geus meunang ngumahan geus meunang maresihan geus ayeuna mah dipawon cenah istirahat heula ngareureukkeun heula ka reuasna. Aduh mitra apunten waktosna ka Bujang Seep enjing urang teraskeun deui dina jejer carios dendam Kabawapati bagian kadua. Hapunten nu kasuhun bilih seueur lepatna atanapi balelolna abdi da nuju diaja. Tong hilap di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul sareng di like di komen diantos komen-komena masukan kelepatan kekirangan santen dan janten bahan evaluasi simkuring sakitu ti simkuring Kang Gugun
Urang cagelatuna heula ieu carios enjing urang teraskeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.